Mitra sadaya nuju ngadangukeun dongeng nuju luna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-112. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami ka subli kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng. Pokona para wargi dongeng nu judulna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Dina ieu dongeng teu aya dialog-dialog anu caki jeung nini teu aya para mitra. Aduh pacenta-centa atuh silih esekeun teu aya dina ieu dongeng para mitra. Namun gambaran-gambaranna nuju kana naon sababna disebut rawa onom atanapi naha disebut rawa onom sareng kinten-kinten belah mana eta rawa onom teh kitu para wargi warga nyangakeun gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-112 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung anu judulna nyaeta hiji dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Dina bagian ka-112. Mangga urang teraskeun ieu dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra anu mulia memang masih keneh nyawalakeun sua-sua nu aya patula patali jeung Nyi Ratu Aning-Aningking. Sabada Adipati Rangga nerangkeun urusan eta, Kangjeng Prabu Selangkuning gancang nempas. Teu naon-naon da adatna lalaki boga pamajikan. Ngan anu kaula teu ngarti eta naha bikang hiji make diparabutkeun. Ceuk Prabu Selangkuning. Adipati Rangga harita teh ngajawab, dina leresan eta mah Gusti, jisim abdi teu paham. Henteu paham Gusti, sumangga we taroskeun ka jinisna. Ceuk Adipati Rangga. Bari jempolna nunjuk ka Patih Wirabangsa. Ari nu ditunjuk kalah kabeuki ngeluk lir bueuk meunang mabuk para mitra sadaya. Nyaan manehna ngarasa era cenah ditanya soal eta. Prabu Selangkuning langsung cumarita. Kaula teu ngarti. Cing. Cing sugan andika boga jawabanana he Wirabangsa. Ceuk Kangjeng Prabu bari ngareret ka Ki Patih Wirabangsa. Ki Patih Wirabangsa rada agak eugeuk rek ngajawabna kudu kumaha ngajawab persoalan anu kieu atuh. Tapi lila mah Ki Patih Wirabangsa bisa ngajawab oge. Ampun paralun Gusti. Di dieu mah teu aya rebutan Gusti. Teu aya rebutan Gusti Prabu teu aya. Eta mah panginten giliran kasebatna. Hun walang sege mayunan jisim kaula kapandeurian Gusti. Tembal Patih Wirabangsa bari ngabelehem para mitra jiga domba elek. Paingan atuh paingan. Paingan andika meuni sakitu ceceubna kasih walang sege. Da eta meureunnya. Kapiheulaan babar meureun. Cek raja bari mesem. Tapi Ki Patih Wirabangsa para mitra gancang nemalan deui yen geuleuh ka Ki Patih walang sege teh lamin lain dumeh parbut bikang tapi meleg-meleg urusan nagara bae. Gusti, jisim kaula teresep kanu lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Jisim kaula teresep ka jama anu lancalinci ngijing sila bengkok sinembah Gusti. Hartosna teu boga pamadegan. Batura-batura pada ngalih ka nagara anyar nu katelahna Pulau Majeti.
Ari si manehna mugen we malah milih Cimebleu di Karajaan Galuh. Ta eta nu jisim kaula ngarasa keheula ka manehna teh. Kitu Gusti. Eta nu jadi alasanana pikeun kaula keheul nepi ka ngewa teu resep ka manehanana. Nepi ka hiji waktu cokol patutunggalan. Eta nu jisim kaula teu resep Gusti. Cek Patih Wirabangsa ngasongkeun alesan. Keun we. Da eta mah kajadian geus lawas. Ayeuna kieu he Patih Wirabangsa. Ayeuna geus teu bisa kukumaha deui, geus teu bisa ngumaha ka Ki Patih Walangseuge. Sabab geus lain-lainna deui. Ngan anu perlu ku urang ditarekahan eueuh deui kumaha akalna sangkan ratu aning-aning kingkik teu tuluy ngaraja wisuna di nagara bangsa manusia. Ta eta nu penting mah. Sabab lamun diantep karep kitu di mana bangsa manusia kagoda pikeun nyian kajahatan, awal akhir bakal ngaganggu kana kahirupan urang onom di Pulau Majeti. Da kitu nu matak oge nu kudu dicegah ayeuna mah eueuh deui. Iwati sangkan ratu aning-aning kingkik ulah tuluy ngaraja wisuna di nagara manusia. Kitu saur Kangjeng Prabu Selangkuni. Para wargi anu mulia, cariosan Kangjeng Prabu Selangkuning anu memang nyaritakeun cenah nu penting mah ayeuna ulah mikiran-mikiran kajadian nu geus kaliwat. Nu penting mah ayeuna kahareupna kumaha sangkan eta ratu aning kingkik teu ngaraja wisuna di alam manusia. Lantaran lamun boloba manusia nu kagoda ku ratu aning kingkik, maka akibatna bakal nimbulkeun masalah leuwih gede di negeri onom Pulau Majeti. Harita para mitra Ki Patih Wirabangsa cumarios deui. Yaktos, kantenan pisan Gusti Prabu. Mangka ti kamari-kamari ge parantos karaos. Kuningkatna kajahatan di bangsa manusia. Alam janten kaganggu. Di ari alam tos kaganggu, hartosna katengtreman urang ge kaganggu Gusti. Ceuk Ki Patih Wirabangsa. Oh kitu. Ngantah ye kumaha carana dina ngabasmi kajahatan. Dah kitu ayeuna mah geus ayeuna mah urang pikirkeun bae. Ngan nu penting urang ulah getas harupateun dina ngabasmi kajahatan-kajahatan. Sababnya memang kade deui. Kajahatan manusia ge aya memang sok dipigawe ku umat manusia dina nggoni ngaruksak alam. Nganya kitu, urang ge ulah hartina mah ulah togmo langsung kadinya. Sabab kajahatan manusia aya gara-garana. Nyata alatan kagoda ku pangabisa bangsa siluman. Ta ieu nu penting mah. Jadi bangsa silumanan anu kurang kudu diakalan sangkan ulah ngaganggu ka manusia. Ceuk Prabu Selangkuni. Para mitra anu mulia ayeuna urang tunda carita. Kaayaan di pendopo nagri anu katelah para wargi nyaeta Pulau Majeti teh. Di mana Prabu Selangkuning harita ge ngayakeun babala gempagan jeung para patih, para adipati jeung katut para patih-patih sejena. Ngeunaan waya patula patali jeung urusan cenah anu kasebut kumaha carana narekahan ratu aning-aning kingkik jeung wadia balad. Ayeuna urang tunda heula paguneman di Paseban Karaton. Ayeuna mireungeuh lalakon lendra. Harita para mitra sadaya bari laporan ti Karaton. Manehna teh keur kukulunuan we di wewengkon benteng Karaton bari teu genah cicing. Angin ngagelebug para mitra sadaya dina tatangkalan sora manuk di sarada. Malah lamun ningali cenah karanca atawa ka situ
da katingalina ti nagri Pulau Majeti mah eta rawa atawa ranca telir ibarat situ bae. Sora cenah sasatoan cai nu aya di cai tadi sarada. Harita ge para mitra nu jadi perkara manehna teu genah cicing teh, manehna ngarasa tu genah sabab keur bebetahna cicing di alam manusia. Nyaho-nyaho ayeuna geus aya deui di wewengkon Karaton Pulau Majeti. Aduh, kurang ajar teh si Bandanging. Naon dia aing make jeung dibawa ka dieu ka ieu tempat deui. Aduh, aya wae si kasebelannya nya. Aing keur betah-betah cicing di alam manusia. Padahal aing geus dungah, dumeh geus bisa balik ka tempat aing dumu. Aing panggih, aduh, pokona mah jeung Aki Darum. Oh, jeung balad-balad aing we, pang-pang nama eta tah si Joher. Pokona mah tah lain si Joher nya. Pokona mah si Juber tah sahanya. Aduh, saha jeung si Dayat teh. Jeung Bi Markona ge aing panggih. Malah aing kungsi ngobrol jeung juragan Benerawardana. Tapi nya aing dibawa di ka dieu ieu nya. Ceuk hate Mang Lendra bari tetejrag. Sabot keur tetejrag kitu lapat-lapat ti jauhna aya jampana dipanggul ku gulang-gulang opatan. Nu keur diakut tina jampana teh para mitra sadaya geuninganan Iwati Nyimas Wulansari, putri gelis cenah putrana Prabu Selangkuning, hiji putri gelis nu kawanti-wanti endahna kabina-bina. Maklum atuh cenah para mitra putri tedak karaton teh atuh. Moal nu mapakan dina kagelisanana eta putri teh nu kasebat Wulansari. Harita keneh para wargi sadaya barang eta abringan anu ate geus deukeut ningali kaayaan di dinya. Puguh we bunga amarwata suta bunga kagiri-giri pikeuna putri Wulansari mah. Langsung harita keteh nitah eureunna cenah para mitra ka para ponggawa anu keur manggul jampana bari jeung ponggawa nu dihareup minangka gulang-gulang. Eureun heula ponggawa, itu geuning katingali siga Kakang Jakabantangin. Ceuk eta Nyimas Wulansari para wargi sadaya. Atuh puguh harita keneh barang geus jelas yen dihareupeunana Raden Jakabantangin. Bunga amarwata suta bunga kagiri-giri pikeun Nyimas Wulansari mah. Lantaran ayeuna bisa dipanggihkeun deui jeung Raden Jakabantangin. Ae bagia sumping Kakang. Kunaon jeung Kakang? Yeuh, geuning miang bajuang ka Medan Juri teh meuni teu beja teu carita. Muhun teu menta widi-widi acan ka jeung Rai. Atuh leos kitu wae kunaon Kakang? Yeuh, pedah ngarasa naon ieu teh? Ngarasa ijid Kakang ka jeung Rai? Ceuk Nyimas Wulansari. Meuni imut manis para mitra sadaya. Atuh puguh keur mah geulis para wargi. Imut manis model kitu. Da imut nage ngandung pangirut cenah para wargi, kelet matana ngandung pamelet. Eta Nyimas Wulansari teh. Ngeso. Sumangga para mitra dongeng urang teraskeun deui nyaeta atuh para wargi sadaya nuju ngadongengkeun Mang Lendra. Mang Lendra para mitra tos aya di nagri Pulau Majeti deui mangga urang teraskeun para wargi. Harita para mitra anu mulia sabada Nyimas Wulansari tumaros. Bari imut manis inyana gura-giru menta diturunkeun tina jampana. Tur arugis turun mah gewat nelenyeng muru Mang Lendra. Ana geus deukeut meniti pepereket nyekel pageuh kana leungeun Mang Lendra. Nu diceklan leungeunna babalieuran era parada. Da diparlong ku gulang-gulang para mitra sadaya. Anu harita teh atuh ngangkat jampana opatan. Sedengkeun gulang-gulang nu dua deui nu ngajaga berarti aya genepan harita teh. Nya era we sahenteuna atuh ai pikeun Wulansari mah ngarasa geugeut panggih jeung Mang Lendra alias Jakabantangin teh. Ngan pikeun Mang Lendra manehna para mitra sadaya ngarasa era cenah dina kaayaan kitu mah.
Sumuhun kapunten si kakang ayeuna tos bade miang deui ka medan perang Nyimas mangga tuh cek Mang Lendra rada ngepeskeun leungeun bari geus rek cengkat deui ningalkeun eta tempat ngan ku Nyimas Wulansari di halangan kakang ulah luluasan kitu kakang ieu ulah luluasan kitu sakali deui oge ye ulah luluasan kakang teh nah angkat ka Danalaga teh meuni jiga nu resep tulir anu bade angkat pelesiran wae geuning ararane sumuhun jeung rai maningalina oge aneh oge luar biasa anehna eta nu bade angkat ka Danalaga teh geuning siga nu bade pelesir ceuk Nyimas Wulansari nyekel pageuh kana leungeun Mang Lendra para wargi sadaya dikekeuweuk leungeun sarupa kitu mah Mang Lendra jadi salah tingkah para mitra saricak saparipolahna teh matak salah jeung salah bae kitu salah kieu salah ceuk paribasana teh semplek nincak semplak teh lain bobodohan atuh Mang Lendra sapasang pipina karasa panas da bua meureun bareureum balas ku era teh babaku nama era atuh harita teh ditingali ku gulang-gulang nu genep bari pating kelemes gulang-gulang nu genep teh para wargi sadaya ningali kaayan Mang Lendra kitu ayo moanya miang ka pangperangan disamikeun serang pelesiran Nyimas sok aya wae Nyimas mah si kakang mah leres yeuh leres bade babakti ka nagara si kakang teh ina keneh sung pokona mah kitu we lah pegang teh bade babakti ka nagara si kakang teh kitu Nyimas tati aya deui iwati irah deui kakang babakti ka nagara upami sanes ayeuna kitu nu mawi oge sakali deui si kakang teh leres-leres bade babakti ka nagara kitu kapanan ayeuna teh nagara teh nuju diganggu ku marabahaya eta piraku atuh si kakang raos-raos we di dieu ai nagara diancam kitu tah nu mawi si kakang teh siap-siap pokona mah mayunan bisi aya bancang kapakewu aya paribawas mau ngamuk gajah mata aya siku si wulu-wulu si kakang mau tinggalin gitu nu mau ge kitu dah janten isin atuh si kakang tenang-tenang di dieu ai nagara diancam bahaya gitu meureun ditaroskeun banginten ku urang ieu lembur teh ku urang ieu nagara teh naon wae gawe teh cenah mun kitu gawe ngan tenang-tenang bae nagara keur aya dina ancaman bahaya tak kitu nu oge Nyimas pokona mah kitu tah yang penting mah eta we babakuna mah kitu ceuk Mang Lendra neangan aka tarekah nu dimaksud sangkan bisa leupas ti eta tempat cenah para mitra tapi kabireungeunna Nyimas Wulansari jiga nu embung deui papisah Nyimas Wulansari jiga nu embung leupas malah eta putri raja teh menipok deui sangkan Mang Lendra daek disamat ka kaputren Mang Lendra malah jadi mandeg mayung manehanana inget para mitra sababara waktu anu kaliwat gara-gara cicinga hareupeun pamandian para putri karaton maneh narek pada ngaraponan ku gulang-gulang jeung ku balada jaka sampireun harita inget sababara waktu kaliwat teh harita ge atuh cenah para mitra ngan sabot Mang Lendra mikir kitu dina jero hatena geus kadenge deui sora jaka bantangin mere panggeuri nu maksudna mah nita sangkan Mang Lendra daek nuturkeun kahayangna Nyimas Wulansari atuh Mang Lendra ngagereneng deui di jero hatena anjika kakarang ngurunyung deui ka ieu nah makanya nita kaula ngagugu kana kahayangna Nyimas tuh Anika we tuh sampeurkeun ku Anika beurna ge sok araraneh teuing musruk-musrukkeun batur Anika mah nya padahal Anika tanu mikayang ka Nyimas Wulansari ieu kalah kanepakeun jurug pateuh ka batur sok araneh teuing mah ceuk Mang Lendra cukup cacarita dina jero hatena wungkul atuh dijelaskeun ku jaka bantangin cenah ngilu bae turut bae kahayangna eta Nyimas Wulansari ari kusabab Nyimas Wulansari geus kapentang asmara
cenah geus kagemang cenah ku dirina. Geus atuh hartina mah geus atuh cenah nyerahkeun diri badan sakujur cenah kitu di antarana. Para wargi sadaya atuh harita. Sabada para mitra atuh jaka bantangin ngaharewos ka Mang Lendra. Tuturkeun bae jeung cenah nurut we kana kahayangna Nyimas Wulansari. Ulantara Nyimas Wulansari geus katentang asmara, langsung Mang Lendra tumanya. Usaha teh. Kapentang asmara kusaha berjalan oge. Saraneh jeung ceuk Mang Lendra. Rada nyegag dina hatena kadenge sora rumenghap jaka bantangi. Malah macana para mitra sadaya dicaritakeun yen Nyimas Wulansari teh bogoheuna mah nyaeta kadirina ka jaka bantangin. Ngan bae ku kabeneran rurupaan Mang Lendra nyeples beungeut jaka bantangin. Teu dipikeun sasieun cenah para mitra sadaya ceuk paribasana. Lir ibarat para wargi sadaya atuh. Lir ibarat cenah eta disebut terong bebelahan teh para mitra. Lir ibarat bebelahan terong cenah kitu kayaanana antara Bantangin Raden Jaka Bantangin jeung Mang Lendra. Jadi dina waruga, dina bebeungetan, dina awak pangawakna estuning ceples pisan. Ku sabab kitu cenah geus bae cenah atuh dititah marengan Nyimas Wulansari eta Mang Lendra teh ku Jaka Bantangin. Tapi para mitra Mang Lendra tetep ngajawab. Saeutik harti uing mah terus terang we teu. Si Nyimas teh bogoh ye. Ka kaula mah bogohna teh ka Andika. Atuh make kudu kaula anu ngaladenana sok araneh teuing. Beda atuh dina soal kieu mah. Ye, sok araneh teuing barina ge. Beda dina soal kieu mah. Urusanna dina urusan asmara mah tetep we beda kitu. Mata kieu, da kaula mah teu bogoh henteu. Ka Nyimas Wulansari teh jeung di bogohna Nyimas Wulansari teh ka Andika. Kanu disebut Bantangin teh Jaka Bantangin. Kaula maran ge Lendra. Disebutna ge di lembur Mang Lendra uing teh. Aneh ting. Andika we barina ge tah. Sok kadinya kabeneran ye. Ayeuna mah geus rek serah bongkokan tah Nyimas Wulansari teh. Bagian Andika tah lain bagian kami barina ge. Cik Mang Lendra. Tapi para mitra tetep Raden Jaka Bantangin harita teh ngawawadianan ka Mang Lendra. Naha cenah atuh Mang Lendra teu kataji ku kageulisan Nyimas Wulansari anu sakitu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina. Atuh lamun ditilik ti gigir lengik ti tukang lenjang beungeut ngadaun seureus cenah para mitra sadaya. Pakulitan hejo carulang muanya cenah jalma atawa awewe geulis kitu rek dipikeun kitu bae. Lebar kitu cenah para mitra. Cek usulanana Jaka Bantangin teh ditanya kitu Mang Lendra sakedapan mangahuleng ngaragamen. Ari Nyimas Wulansari sanajan lain bangsa manusia ge tapi geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Harita ge jigana moal aya lalaki mana bae ge nu teu kataji. Tapi Mang Lendra mikir, Nyimas Wulansari da lain bogoh kadirina tapi bogohna tetep ka Jaka Bantangin. Bantangin, Andika kurung ye ngajenan kana kacinta Nyimas Wulansari. Ulah diayung boyongkeun kitu atuh. Jiga kana barang paeh we karunya barina ge. Andika kudu tanggung jawab, bongan Andika we eta mah. Sok sagala-gala teh sok sarua jeung naon teh nepakeun jurig pateuh Andika mah ka kaula. Memang atuh dina bukti naon teh kaayana mah jiga nu heueuh. Kaula teh dibere putri geulis, tapi dina kanyataanana moal aya hasilna pikeun kaula lantaran kaula teh bogoh kitu. Jeung gede ge nya putri Wulansari teh bogohna ka Jaka Bantangin, lain ka si Lendra lain. Ceuk Mang Lendra bab sajongjongan eueuh nu cacarita. Sabab leungeun Nyimas Wulansari geus ngenyang Mang Lendra para mitra. Sangkan milu ka kaputren harita teh. Malah kusabab Jaka Bantangin ngahayo-hayoh bae, atuh pamustunganana Mang Lendra ge ngiclik nuturkeun para wargi.
nutur ke Nyimas Wulansari anu harita geus ngalacat deui kana jampana manehna diakut ku gulang-gulang opatan sedengkeun Mang Lendra mah nuturkeun tukangeunana. Para mitra pamiarsa, sabot lempang nuturkeun jampana harita teh. Malah mah harita Mang Lendra alak ili kaluhur sora manuk disada. Memang kaayaan para mitra keuremah di tempat kitu angin ngagelebu. Kayana didinya para wargi memang matak pikabetaheun oge. Keuremah eta nagara Pulau Majeti teh ayana di sisi situ. Kitu di antarana para wargi. Sabot keur lempang harita ge para mitra nuturkeun jampana nu ngakut Nyimas Wulansari. Mang Lendra geus cacarita deui jeung Raden Jakabantangin. Nu dipake bahan catur nyata soal naon pangna Jakabantangin nyered-nyered. Sangkan Mang Lendra daek ngaladenan Nyimas Wulansari. Ari haben-haben diseleksek mah Jakabantangin teh geuning daek balaka. Ngan edas we. Nu dipake alesanana mungguh matak teu pikahartieun. Harita para mitra sadaya naon sababna manehna ngajurung-jurung Mang Lendra. Sangkan daek ngaladenan Nyimas Wulansari. Kusabab cenah manehna ge bogoh cenah para mitra sadaya. Manehna teh Jakabantangin bogoh ka Nyimas Wulansari. Tapi nah atuh aneh pisan keur mah bogoh ai bogoh ka Nyimas Wulansari. Tapi nah Nyimas Wulansari make diserenkeun ka dirina. Kugue Mang Lendra ge ngajawab bari nyereng. Ye, weureu andika mah tuh. Kan weureu gadung we. Wanya ya wewe anu dipikabogoh kalah ka diasong-asong ka batur. Araneh ting asa kakara kami mah. Ya ngalaman kejadian samodel kieu. Araneh teuing. Pan andika nu bogoh ka Nyimas Wulansari tapi nah diseret-seret ka kami atuh. Ceuk Mang Lendra. Digelendeng kitu Jakabantangin ukur rumengha panjang. Malah macenah hiji waktu kumanehna baris diterangkeun. Naon napangna nepi ka kitu teh cenah. Ngan anu jelas mah tetep dirina teh mika cinta neundeun hate kadua leutik ka Nyimas Wulansari. Tapi cenah atuh dirina teu bisa balaka. Teu bisa balaka satarabasna. Malah mah waktu Kangjeng Prabu ngosol-ngosol. Sangkan dirina ngawin kanu jadi anakna nyatana Nyimas Wulansari. Di dirina teh kalah ka ngolembar ngajauhan. Kitu atuh dijelaskeun ku Jakabantangin. Harita ge ka Mang Lendra. Cinta nama luar biasa ka Nyimas Wulansari. Tapi atuh aya hal-hal nu teu bisa dijelaskeun dina waktu ayeuna. Lieur andika mah tuh. Terus terang lieur kana ka hate kami jadi lieur ka imah yeuh. Nya aduh. Asa araraneh ting araraneh. Aneh binyata iman terus terang we. Kami mah terus terang rasa aneh ngahareupan soal kieu teh. Cik Mang Lendra deui. Waktosna para mitra anu mulia